ulah ngarasa boga inu ngaran hirup mah urang teu teu boga naon-naon. Matak jalma nu bakal menang oncorna ilmu hiji jelema bersih hate. Matak hirup maju jeung mundur ulah nyalahkeun batur balik kana diri tah aya hate naon na awak urang. Well lamun acan kapigawe panon tong popolotot ka batur nitah migawe ari sorangan acan migawe bisi batur ngewaeun ka urang lain batur nu ngewa hakikat nama urang ilmu teh hampura can katempo na pagawean. Atuh lamun kitu rada meujeuh batur teu kabita ku urang teh naha karek katempo ngingkig ngaosna karek katempo ucapanana karek katempo ngariung kieuna can katempo hasil tina ladang pangaosanana. Well aduh genah euy loba nu ungek euy. Manfaatna manusia teh ku ibadah matak lamun teu ibadah naon bedana jeung si itu. Nabi beak harta dipake naon aya nabi beak hartana. Nabi mah beak hartana teh imah butut masjid badag. Nabi lain urang. Imah butut masjid badag. Imah butut kurban 60 onta sataun. Mun di Ciamis aya jelema beunghar sanggup teu kurban 60 sapi. Entong waka ngaku beunghar eta mah bebeungharan. Nya era disebut Nabi ngawariskeun naon bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana nyekelan jam penta ku bapa dibikeun moal. Ibu teh suudon. Pan ieu teh ceramah teh eusina teh bersih hate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan cak linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan.
para asatid asatidah, qori qoriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, nuku simkuring dipihormat, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur, tikawit bapak camat sarta nu ngawakilan, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun mengagaleuh jam pasti keur nuduhkeun waktu. Munu dagang pasti hayang untung. Anu tani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Pulpen dibeli eukeur nulis. Ari ilmu lamun geus beunang eukeur naon? Geuning teu saeutik jelema geus meunang ilmu ngadon sombong ku ilmuna naet tapi tuduh ilmu. Geuning teu saeutik jelema boga ilmu ngadon pasea jeung nu boga ilmu deui na kudu kitu jelema nu boga ilmu. Berarti lamun kitu pulpen can bisa dipake nulis, jam can bisa nuduhkeun waktu, ilmu lain urang teu boga, geus boga ngan can jadi oncor. Sabab fungsina ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi sadar urang teh koga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah geuning mayar pasantren hese. Kabeh ge da arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad jeung ustad gurger wae. Ibu ge apal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Nain urang nu teu boga ilmu sabenerna mah baroga ilmu mah kabeh oge ngan can jadi oncor. Can kasaksian ku batur ilmu urang teh dina praktek kahirupan. Saha atuh jalma nu bakal meunang ilmu? Hiji jawabanana lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ijazah meunang ai punten bisa. Nah ari kolot baheula teu boga ijazah teu sakola nepi ka punten teh rengkuh, punten kalangkung, ieu teh nepi ka depong-depong we, da eta ilmu nu sabenerna. Naon sababna geura tanyakeun ka ketua pasantren nu aya di ieu tempat, ad leuwih hebat katimbang ilmu. Jadi hakikat teh saha atuh jalma nu bakal meunang ilmu? Hiji jawab jelema nu bersih hate. Lamun jelema kotor hate ngadenge batur da teu hayang narima, naha kotor hatena asa aing geus boga sehingga ngadenge ceramah kieu teh hate malang eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa atuh naha lain ku bebengok sia. Ulah ngarasa boga inu ngaran hirup mah urang teh teu boga naon-naon. Matak jalma nu bakal meunang oncorna ilmu hiji jelema bersih hate. Keur mah hirup bodo nganyerikeun batur paingan atuh ilmu teu euteup kotor hate naha bodo wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaleyak. Bener. Harta oge paingan teu euteup da gumantung hate eta harta bakal euteup. Keur mah hirup sangsara katambah tudang-tuding wae ka batur. Batur beunghar majarkeun nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, batur maju usaha nyeri sirah. Keur mah sangsara kotor hate, maka harta moal euteup ka jelema nu kotor hate, sangsara wae geus kitu peta komo beunghar moal teu adigung ku kakayaan. Matak hirup maju jeung mundur ulah nyalahkeun batur, balik kana diri, tah aya hate naon na awak urang. Well. Matak oncor tina ilmu teh hampura hate. Ibu katalar Quran surat Al-Fatihah katalar lain kudu ngadu-ngadu talaran saeutik we geus kapigawe acan. Sakitu ilmu.
Al-Fatihah dibaca ti bismillah nepi ka waladolin. Pertanyaan anak kapigawe henteu. Lamun acan kapigawe panon tong popolotot ka batur nitah migawe ari sorangan acan migawe bisi batur ngewaeun ka urang lain batur nu ngewa hakikat nama urang ilmu teh hampura can katempo na pagawean. Bongan judulna ngaji diri nya balikna kana diri atuh. Sok ku ibu lalajoan bismillahirrahmanirrahim make makna bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih cicikeun kana awak kudunya ahan asihan ejeng dedehan tarangan tep budak yatim teu boleh hayang nulungan ka fakir miskin babantu ka jelema nu bingung nalang ka jelema susah bismillah katempo ingkigna bismillah katempo lakuna bismillah katempo sifatna didinya bismillah datang ka barokahanana. Apan urang mah bismillah teh karek samat biwir. Bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih tapi eusina kumed pedit tara hayang nulungan. Matak bismillah teh butuh pagawean lain sakadar dibacakeun tapi bismillah teh hayang dilalajoan sehingga sahida teh kami nyaksi. Apan sahadat ge asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibu jeung bapa asup Islam kabitaku Islam kunaon nyaksian akhlak Islam saha nu boga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon batur teu kabita ku urang mah eueuh pikabitaeun. Nu sok pangajian na batur anu kadul kabita ku ibu teuing naha da eta ge sok pangajian ngan jeung dulur teu akur wae jeung tatangga pasea wae kasalaki popolotot wae kana BLT nya ge beunghar hayang wae. Atuh lamun kitu rada meujeuh batur teu kabita ku urang teh naha karek katempo ngingkig ngaosna karek katempo ucapanana karek katempo ngariung kieuna can katempo hasil tina ladang pangaosanana. Well aduh genah euy loba nu ungek euy. Ibu hayang kasaksian ku batur ladang ngaji bawa kana diri disebut ngaji diri. Ikro kitabaka kafa binafsika gera baca kitab anu aya na awak anjeun baca na awak ibu baca na awak kuring geus cocok acan urang jeung bismillah da acan atuh. Kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih lol budak tatangga dagong comro nongtot leho meuli moal tuh moal cenah Pak. Nah hama kejeung moal meuli geuleuh berarti ibu malah lalajo leho lain nempo comro. Na awak bapa na awak ibu teh aya kagoreng lamun Allah ibu lamun Allah nempo kagorengan bapa cantang tuh urang bisa salamet hirup. Nasaha awak urang sabenerna gerasok urang pikir saha awak urang teh. Nana gerhana disebut al-mukarrom, nana gerhana da muringkak bulu punuk, naha acan cocok disebut al-mukarrom, naha sadar diri al-mukarrom yang mulia, maknya yang mulia salat subuh kaberangan, maknya aya yang mulia yatim teu katulungan, maknya yang mulia nu miskin belaan, maknya yang mulia luhur kuta gede dunia sangsara di arantep. Apakah eta nu disebut al-mukarrom ulah waka kabita ku disebut al-mukarrom lamun can katempo dina pagawean. Waduh nya mata kuring mah teu hararayang disebut al-mukarrom arari teuing. Kalayan nyebat asma Allah kumaha atuh lamun ibu dek nyicikeun surat al-Fatihah kana diri kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih turutan sifat Allah nyaahan asihan ejeng dedehan parantos aya na awak urang seperti kitu sagelo-gelona urang sabejad-bejadna urang satebalik-tebalikna urang kekeh Allah mah teu waleh nawaran tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia gerak tobat ka kami nyiptakeun sawarga teh keur jelema nu daek tobat padahal doraka urang salaput sirah
padahal dosa urang tiba heula nepi ka ayeuna, tapi tobat sakali ngaleungitkeun dosa anu sababaraha kali. Inilah Rahman Rahimna Allah. Ibu dibere logika, budak tetangga dagang comro nongtot leho, cek ibu moal meuli, berarti ibu mah lalajo leho. Lain nempo comro. Turutan sifat Allah atuh naon Rahman Rahim, dedeh teuing ieu budak dagang comro nongtot leho kaciri moal payuna ka dieu jang emak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo. Gebro dibikeun duit 5.000 wayahna sing-seringkeun di balong emak keur parab jaer. Sebreng-sebreng lehona bari beresih lehona antep comrona jugjang ayeuna mah gera dagang deui payu comrona lantaran leungit lehona. Itulah nu disebut Rahman jeung Rahim. Welasan, asihan, dedehan. Mata hirup naon nu rek dipake legeg? Naon nu rek dipake legeg? Mangga. Ilmu pamere Allah, harta pamere Allah, wa pamere Allah, sagala rupa ge pamere Allah. Ari urang bisa naon? Nana gerhana ge capetang kieu teh ku Allah we dicapetangkeun, da lamun ku Allah dicabut mah moal becus naon-naon. Bapak ge daek pangajian teh ku Allah didaekeun, da keur datang nafsu ngelud mah pantara datang. Ibu ge sarua ayeuna keur katapelan ku daek, pan keur ngedul mah disamper batur ge hayu ngaos, tuneuh. Bawa kana diri sorangan, ternyata kedul jeung daek teh milik urang, matak tong sok lalajo jelema kedul, da urang ge osok kedul sarua jeung batur. Daek didaekeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Justru Allah benci murka ka jelema nu sok ngaku dirina pinter, ngaku dirina daek, ngaku dirina alus, teu sadar alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, bisa ge dibisakeun. Bener. Tah. Genah ye ceramah loba nu ungeuk euy. Ngarti meureunna. Oh kahartos? Syukur. Mata hirup mah entong jauh di jugjug anggang di teang. Komo nyeduh ka langit mah tesidik moal nepi. Bisila mokot kana diri. Ngajul bentang ku asiwung. Ari ngaran-ngaran asiwung pan sirung. Ponok ai bentang di luhur. Tong ngudag-ngudag nu jauh kalangkang heulang. Pigawe anu urang bae. Bener. Matak bapak teh lain kudu perang jeung batur. Ibu teu kudu perang jeung batur, perang mata jeung awak sorangan. Zaman Belanda masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid pinuh teu keungeun dibedil ku Belanda. Pertanyaan poe ayeuna, aya teu masjid nu dijaga ku Belanda? Naha kosong. Deuk nuding saha ibu? Oh da bebongok Belanda, geus eueuh. Matak musuh nu paling nyata, lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya, tah awak sorangan. Matak memeh urang perang jeung batur, mangga geura perang jeung awak sorangan. Lawan kedulna, ngawalawan peditna, lawan ngarasa jagona, diri alusna, lawan ngarasa diri hebatna. Naha teu kabeh jelema maksiat asup neraka, teu kabeh ahli ibadah asup ka surga. Cici ngerada hese. Teu kabeh ahli maksiat bakal ka neraka, teu kabeh ahli ibadah bakal ka surga. Lamun ahli ibadah ka surga, geura toong iblis ahli ibadah, Pak. Ka masjid lekat tahajud mineng Quran katalar, hadis ge kaaji, 70% ilmu aya di iblis kabeh, tapi naha ku Allah dibenci lantaran hiji beak pahala ibadahna lantaran kasombongan anak ngaku dirina yen kuring nu panghebatna ana khairu minhum, kami leuwih alus batan aranjeun. Allah benci kanu kitu. Nu paling paur urang ngaji teu pati, ka masjid jarang, tahajud hees wae, sodakoh pedit wae, ai sombong ti bareto, boa-boa iblis teh guguru ti urang. Bener? Ahli maksiat cantang tu asup neraka. Naha bisa leungit dosa ka maksiat lamun tobat.
Bisa beak pahala ibadah lamun sombong. Matak pepejeuh ka ibu-ibu gunakeun HP sing baleg ulah dipake nyeun cuai nepi ka eudeup tahajud nyeun status OTW tahajud. Tahajud acan ai ujub geus ti bareto. Lamun geus maca Quran, geus maca sholawat, sing tuluy jadi ibadah, sing tuluy jadi pahala, ulah dibatalkeun ku kasombongan. Palebah mana sombongna api-api seserakan. Rada serak. Sing teh kunaon? Tos ngaos Quran sareng sholawat sawewengi kumasia. Teu sadar ibadah urang dibeja-beja ka batur, na memangna batur ti iraha diangkat jadi malaikat keur nyatet amal urang. Allah geus nurunkeun malaikat Raqib jeung Atid nyatet amal ibu amal kuring, bener ibu bener kuring, goreng ibu goreng kuring. Manusa tong silih lalajoan kana kasalahan batur, serenkeun malaikat nu bakal nyatetna tong riweuh urang. Well, anu salah lain kudu diomongkeun, anu salah lain kudu dicaritakeun, anu salah lain kudu digosipkeun. Tapi hakikatna mah enteng keur urang, sangkan urang teu ancrup kana kasalahan nu sarua. Jelema bisa bener teh lalajot tinu salah. Da pakades bisa meunang ge guruna mah anu eleh. Kunaon si itu eleh wae jadi kades? Oh teu deukeut jeung rakyat, oh teu wabuh jeung rakyat, oh tara datang ka pangaosan, oh tara datang kanu maot. Sehingga pak kades nyieun solusi, datang kanu maot, hadir kanu hajat, pangajian manco, siap datang tuluy, ceuk rakyat teh bener daekan, tu geuning. Jadi pak kades teh kudu nuhun ka saha? Kanu keok. Nama kejeung nuhun, apan bisana jadi teh elmuna mah ti ditu. Saha jalma nu bakal menang ilmu eta? Hiji syaratna jelema nu kosong hatena. Ngaran-ngaran jelema kosong hate, hayam ge bisa jadi ilmu. Naon nu teu manfaat tina hayam? Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna eukeur aduk. Heuh eta tulangna, apan ibu osok jajan seblak tulang. Tina hayam kabeh manfaat. Coba awak bapak jeung awak ibu lamun teu ibadah, naon manfaatna awak urang? Bener ibu? Manfaatna manusia teh ku ibadah, matak lamun teu ibadah, naon bedana jeung si itu? Tuh gerak pikiran ku urang kabeh. Matak aya bahasa Sunda nu nyebutkeun papat kalima pancer. Papat opat pancerna awak sorangan. Kidul kaler kulon wetan opat pancerna diri urang. Taneuh cai angin seuneu opat pancerna awak urang. Matak guru urang nu sabenerna diri sorangan. Cicing rada lieur. Guru ibu nu sabenerna teh ibu sorangan. Taneuh cai angin seuneu sok bongkar seuneu panas. Hirup hayang salamet. Tong kapanasan diri ku milik batur, tong karerab diri ku harta batur, batur meuli kongkorong naha ibu nu jamotrot. Pan nyiksa diri sorangan teh. Batur nyeun gedong naha urang nu nyeri sirah. Batur meuli motor naha urang nu ratu gaangen. Batur maju ekonomi naha urang anu ambek. Ku ambekna urang moal matak si itu murag ekonomina, ku geuleuhna urang kasih eta moal matak leungit gedongna, nu aya ngadon leungit nyawa urang naha disiksa ku perasaan sorangan. Aduh, genah euy. Ungeuk ongkoh sadar ongkoh, heueuh ongkoh. Nyiksa awak, Pak. Da Allah mah moal nyiksa manusia Rahman Rahim. Nu nyiksa mah tah rasa urang masing-masing. Matak seuneu artina panas, sok guguru tina seuneuna panas, tina panasna seuneu awak tong kapan diri ku milik batur, tong karerab diri ku harta batur. Sing enjoy, sing kalem, manusia geus ditangtukeun kulak canggem bagja diri takdirna sewang-sewang. Pan tempat nawel mah di dieu kawali. Nana gerhana. Lamun dilogikaan ku bapa, dilogikaan ku ibu, nah
pipantesen kuring jadi ustad teu tina bajuna ge kieu tina calanana kieu mata rada era disebut ustad nana gerhana naha sabab kuring beda jeung batur ngaran ajengan ma abdi ge apal udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun aya ajengan sarupa kitu teh mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarram apan ka urang menolol tina mobil ge kuat eueun assalamualaikum kal ka well kitu bieu ge nyalampeurkeun ka ditu tuh ka ibuna panitia panyata rek marenta doa lain marenta dipoto mun dilogikaan ku akal naon istimewana kuring naon kerenna kuring naon alusna kuring tapi Allah mah teu mandang bajuna Allah teu mandang kabiasaanana tapi kun payakun ku Allah diangkat derajat kuring sadar ku Allah diangkat derajat ceuk hate mah can meujeuh bener Allah teh Rahman Rahim cacak-cacak kuring loba dosa cacak-cacak kuring loba doraka tapi ku Allah diangkat derajat lain bangga Pak naik derajat teh beuki era ku Gusti Allah nah era ku kalakuan matak disebut ustad mung teh naon sieun teu akur jeung pagawean maknya ya ustad ngagosip atuh da pan era disebut ustad disebut kiai disebut ajengan embung naha sieun teu cocok jeung pagawean sedengkeun ustad kiai ajengan teh dijamin ku hadis nabi warasatul anbiya pewaris para nabi daerah dibawa ka dinya ai nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting baruh sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad mana nu baruh sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu baruh sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat nya era disebut nabi ngawariskeun naon bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana nyekelan jam penta ku bapa dibikeun moal ibu teh suudon pan ieu teh ceramah teh eusina teh bersih hate apan ibu ge sarua boga barang anu alus di imah dipenta ku kuring dibikeun moal sarua mepedit matong sok silih omongkeun can meujeuh can cocok mataku Allah angkat darajat lain atoh lain bunga tapi ceurik hate naon sababna Gusti abdi loba salah abdi loba doraka abdi loba dosa tapi ku anjeun diangkat darajat sarupa kieu inggis ku bisi rempan ku boa bisi disungkun ku Gusti Allah kunaon jelema teu ibadah tapi beunghar teu kudu sombong disungkun pek di dunya dibeungharkeun ngan akhirat moal kabagean sieun well kan bae da nama geus beres pilgubna ge wel-welan oge tuh matak hakikatna tuh nu jadi pejabat tong legeng naha matak dararagang kampanye ge meureun ti kamari hayang payu teh kasaha dagangna ka rakyat dicoblos ku rakyat jadi we jadi pejabat matak geus jara di pejabat kudu sadar yen maneh jadi pejabat teh pamere rakyat matak geus jadi kudu eling atuh ka rakyat naha mata kamari baligo pagede-gede kampanye di alus-alus naon eta ngarah kabitaeun rakyat coblos ku ibu tegening kamari dicoblos jadi wa ayeuna teh si A si B jeung nepi ka si C sing sadar boga jabatan jara di pejabat lantaran ayana rakyat matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat naha apan moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat aduh bener pan nah atuh sok tibalik ieu mah aya pejabat dangdan satak rekebok make up dipake lipstick dipake anjing ngeurepan salaki boro-boro dangdan rang kedat rang kedut itu nu kudu hormat ka rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu termasuk nana gerhana ge sarua
di sana ceramah di ieu tempat lain ibu jeung bapak kudu nuhun ka kuring tapi kuring kudu nuhun ka ibu bapak. Nah eueuh ibu eueuh bapak during datang narek ngocobrot jeung temok. Mutualisme manusia silih pika butuh matak ulah boga rasa urang dipika butuh batur tapi hakikat mah urang butuh ku batur. Benernya eta teh tina seuneu naek kana angin ilmu angin oge mun isuk jaganing jatuh pakade sumping ka dieu jeung pasekcam. Cek pasekcam teh wayahna ibu enjing jam 10 kudu ngungsi ka mana we kumaha ibu boga dulur di Cimaung indit ka Cimaung. Nah pasekcam deuk aya angin puting beliung repot jelema ku angin puting beliung nyalametkeun diri masing-masing tong sieun-sieun teuing ku angin nu ngagelebung kudu sieun mah ku angin leutik ieu ge halala dir tuang atos ngupingkeun dongeng kuring atos soloyong angin nu leutik itu nu tukang nunutan cek mun aya angin puting beliung da moal aya jelema nunutan moal teu ngorejat lumpat harita keneh jelema moal kabeureuyan ku cucuk kuda emak bakal kabeureuyan ku cucuk peda. Musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya gerak koreh musuh nu paling nyata tah awak sorangan. Atak memeh urang perang jeung batur mangga gerak perang jeung awak sorangan. Angin cai mah datangna ge ti luhur penet naek ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui ngaran cai didupa nyieun kaalusan ulah karna jelema resep nyieun kaalusan ulah dumeh batur ngewa nyieun kaalusan ulah pedah di halangan ku batur kudu teuneng kudu ludeung sapanjang nyieun kahadean persetan di halangan batur persetan di bobodo batur persetan di ingkahan batur persetan teu boga babaturan sapanjang nyieun kahadean sing yakin bahwa Allah nu babarengan jeung awak urang. Pasantren ieu berdiri keun bae eueuh nu ngadukung ge bae keun bae eueuh nu nyakolakeun ge bae keun bae eueuh donatur ge bae naha sapanjang urang ngarasa bener Allah anu nang tayunganana tong ngagantungkeun hirup ka manusia sabab manusia 1000 kaalusan hareupeun manusia mah bisa leungit ku hiji kagorengan 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha eta ieu kaum ibu-ibu nu sok ngaleulengit kahadean salaki teh usaha ti hotat bungbeng ka ditu ka dieu nanonkeun gaji 17 mah 13 mah jeung sagala rupana nu tani nu dagang nu macul jadi imah pageuh baju teh dahar seubeuh raos boga caroge kitu sapoe we bapak ngabonceng awewe sejen kapanggih ku ibu cing kumaha ta perasaan ibu poho kana imahna poho kana jasana poho kana duitna nu aya ge ngagambreng we ka salakina 1000 kaalusan leungit ku sapoe kagorengan. Bener matak paingan atuh paingan ibadah ulah karena manusia tapi ibadah kudu karena Allah Ta'ala disebut weh innallaha ma'ana. Saestuna jalma nu bakal dibere kasalametan teh nu babarengan jeung Allah salawasna tah kuring teu yakin. Nah bapak salat bareng jeung Allah nyao. Urang maca Quran bareng jeung Allah teuing. Ibu pangaosan bareng jeung Allah teuing. Mana bukti eta DKM sok dikomplain DKM. Ari ngumumkeun teh ngange ahli. Ka ahli ngaeus berarti si eta mah pangaosan teh hayang disebut ahli. Nah iya pangaosan iya bareng jeung Allah teuing Pak. Nama ke jeung teuing isuk ayakeun deui pangajian nu ceramahna kudu setempat mungkin teu jamaah bari hujan loba ayeuna. Moal heueuh berarti penting ieu ibu bapak hadir lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung anuna TikTok. Kuring nana gerhana apakah kuring ceramah jeung Allah teuing cobaan tahun hareup ulem deui
tong di bensinan seetik-etik acan datang moal suudon deui. Lamun kuring ceramah teu dibayar kutuluy nepi ka teu datang, catat ku Bapak, berarti kuring lain jeung Allah jeung duit. Matak jawaban innallaha ma'ana nepi ka kiamat jelema moal beres. Gampang dibacana tapi hese ngalakukeunana. Apakah ibu salat jeung Allah? Teuing. Lamun bener ibu salat jeung Allah bakal lahir barokah hirup. Al barokatu huwa jadatul khair. Alus salat teh kaluar salat beuki nambahan kaalusan. Alus salat tapi naha bubar salat ngadon nambahan kasombongan. Alus salat teh lain alus kudu alus salat teh alus bakal datang kabarokahan, berarti alus salat bakal katempo bubar salat nambahan kaalusan. Geuning kanyataan mah salat alus bubar salat bea ku kagorengan. Di mana mang nanya salat we kunaon mah jeung kudu ngahoak batur. Puasa nahan lapar jeung dahaga alus Al-Quran surat kedua ayat 183 kudu tete puasa teh sararea nahan lapar jeung dahaga. Ngan lamun jelema bareng jeung Allah na puasana laparna Bapak dahagana Bapak tapalkeun kana laparna batur dahagana batur, jelema puasa bakal bebela ka jelema anu lapar nu sabenerna tah eta ladang puasa teh peduli kanu lapar peduli kanu dahaga, tapi naha kanyataan mah hiji sawal ge beak dengkak barang hakan deui. Eusi na geuning panu hese teh nya. Da urang-urang ge pan puasa mah babari nahan lapar jeung dahaga, ngan peduli kanu lapar jeung dahaga mah can pati. Ya. Nu yatim diantep, nu miskin diantep, nu susah tara ditalang, nu bingung tara ditulung. Puasa unggal tahun berarti karek syarat jeung rukun puasa nu kapigawe. Eusi tina eta puasa mah can aya na awak masing-masing. Matak entong nganggap urang ahli surga. Naha jauh keneh meninggi omean hirup unggal detik unggal menit daripada ngomean batu. Oge riksa jaga tempo reret kalakuan awak sorangan disebut weh ngaji diri. Well dua naik deui kana taneuh kamari teh halodo panjang aya meureun sataun mah halodo. Ayeuna usum hujan, aya meureun karek sabulan. Halodo sataun, hujan sabulan. Teu kurup, teu cumpon. Tapi taneuh jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui. Simpulkeun, taneuh teu boga panyakit dendam. Ibu tina taneuh, bapa tina taneuh, kuring tina taneuh. Teu meunang boga panyakit dendam, da taneuh mah ngajarkeun teu dendaman. Matak lamun aya nu hadir di dieu boga panyakit dendaman, tinggal nanya boa-boa taneuh sengketa. Nah, apan ku ilmu jelema bisa robah. Ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, ilmuwan atuh. Gusti nampi abdi panghinaan batur, nampi abdi dodolim batur, nampi abdi Gusti dihina batur. Nah hamak jeung nampi apaan cek ilmu, kumaha cek ilmu. Mun ibu ngahina batur artina ibu nawarkeun kahadean ka batur, dosa si itu geus siap ditarima ku ibu. Leres Pak. Lamun ibu ngahina batur, ibu teh seolah-olah kahadean ibu siap dibikeun ka ditu, gorengna itu siap dicokot ku ibu. Pan boloho jelema kitu teh. Matak ban lamun bener urang boga ilmu, dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong ambek, tapi urang kudu sadar si eta keur ngawabuhkeun eusi hate nu sabenerna. Diuk bareng, dahar bareng, ngaroko bareng, tapi di satu kangen ngomongkeun urang geus bapak teu kudu amek, berarti si eta keur ngawabuhkeun eusi hate nu sabenerna. Daripada neangan ti batur, bener ibu. Sugane bubar teh dia teh bae cenah urang dihina oge.
Ibu ngeclokeun duit ka tatangga, tatangga teu mayar-mayar lantaran teu boga, tepungan. Lain ditagih, da karunya mah teu boga, ka mah ditagih. Keun bae kitu ieu. Meureun rezeki urang milik maneh. Ngan sing jadi nilai sodakoh we keur awak urang rumasa boga dosa jeung doraka bisa jadi ku cara kieu Allah mupus dosa urang nuhun ieu eueuh nu kitu teh nu aya ge ngadon dihanca dina Facebook dipangpang fotona saha nu wawuh jeung jelema ieu tah jelema ieu nu gede hutang ka aing diwiwirang geus duit teu balik pahala teu boga. Cek dina Quran tanyakeun ka ketua pasantren naon cek Quran al ahsarina a'mala jelema nu pangrugi-rugina amal duit lapur pahala beak matak lamun ibu yo batur nganyuk ka ibu teu mayar-mayar geus 1 tahun 2 tahun 3 tahun mending bebaskeun duit teu lapur henteu nama gejeng henteu samemeh urang cicing di akhirat aya dunia heula saenggeus urang di dunia bakal tepung di akhirat artina ibu keur nyengcelengan di alam jaga teuing hate nepi ka dieu nya da teuing demi Allah Pak teuing nana gerhana ge wallahu alam sok tes ku ibu bener teh ceramah teh kudunya ka yatim heueuh kudunya ka miskin demi Allah atuh anu mah kieu we naon amplop moal dibikeun terus rek dibagikeun ya ka miskin jeung ka yatim kumaha ceuk kuring tong kitu apaan eta eusi ceramah kudunya ka miskin kudunya ka yatim tapi geuning eta amplop teu dibikeun ngadon dibikeun ka miskin jeung ka yatim kumaha ceuk kuring tong kitu heupan tadi ceramahna kaharti pisan eta mah ceramah tong jauh-jauh teuing ngaji mah Pak sakitu kapigawe teh matak hakikat hirup mah hampura pigaweun sahadat teh matak ayana salat teh keur nyambungkeun gawe teh Pak matak kudu salat teh wajib ti subuh nepi ka isya naha keur nyambungkeun sahadat deui da urang mah loba batal asyhadu abdi nyaksi an la ilaha illallah ta di pangeran angin Allah wa ashadu jeung abdi nyaksi anna saestuna Muhammadur Rasulullah Muhammad utusan Allah kasaksian teu ku batur 2 kalimat eta na awak urang la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu anu ngelmuan angin Allah la ilaha illallah teu anu ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah teu anu ngawujudkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu mere angin Allah la ilaha illallah teu anu ngabisakeun angin Allah geuning urang mah bisa asa bisa alus asa alus daek asa daek ka mana Allahna nya batal matak syahadat deui di mana na salat wa ashadu jeung abdi nyaksi anak saestuna Muhammadur Rasulullah Muhammad utusan Allah geura taong daerah nyebut Muhammadur Rasulullah teh naon make jeung era nyebut Muhammad tapi akhlak leungit ti Nabi Muhammad baruk teh era ibarat ibu boga budak baong jeung bedagong panggih di karamean budak saha eta ternyata budak ibu aya ka era heuh kitu urang wa ashadu anna Muhammad Rasulullah ari akhlak anggang ti Kangjeng Nabi era urang matak sok sahadat deui di mana na salat matak wajibna salat teh keur nepungkeun deui 2 kalimat syahadat loba batal wala tamutunna illa wa antum tu geuning eta ulah maot araranjeun kecuali na kaayaan pasrah sumerah kasaha pasrah sumerah la ilaha illallah ka Gusti Allah wa anna Muhammadur Rasulullah jeung miconto kana akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerayo urang Bandungan bisi bapak teu percaya bisi ngarasa kumaha wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi. Ari nyaksi berarti Pak po. Leres. Ari ngaran-ngaran nyaksi mah berarti nempok. Ayeuna ibu nyaksian nana gerhana dina YouTube tapi panggih acan disebut nyaksi talamun ayeuna geus katempo kieu geuning aslina mah ashadu anna Muhammadar Rasulullah karek ngucapkeun
can kasaksi palebah mana atunya kasaksian anak akhlak nabi bebeskeun kana awak bapak sehingga batur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi yen Nabi Muhammad teh utusan Allah palebah mana nyaksina akhlak Nabi Muhammad aya di umatna. Yuk urang lalajoan bihung Nabi dek init ke masjid di tengah jalan aya nu musafir bari lolong disamperkeun ku Kangjeng Nabi lapar nya nah teu barang dahar teu boga kaum mana anjeun Yahudi lolong ku siwel roti dikaluarkeun ku Nabi sok atuh bisi lapar mah wal dihuapkeun ku Yahudi geus seubeuh kakara Yahudi ngomong anjeun pemuda alus ngantong deket jeung nu ngaran bebengok Muhammad teh tukang sihir, Muhammad teh jelema teu ecreug, Muhammad teh jelema teu baleg, sanggup teu bapa hate jigah anjeunna. Isukna Nabi nyamperkeun deui, lapar nya wal deui roti dibikeun, beletuk deui si eta ngomong, tong deket jeung Muhammad jelema gejul, tong deket jeung Muhammad teh jelema teu baleg, tukang sihir. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong kasaksian akhlak Nabi tah cikan matna bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak dek mere deui isuk moal alus asyhadu anna muhammadar rasulullah teh karek Nabi wirna can katempo dina akhlakna laras. Wow, cing iya tuh kaum ibu-ibu. Mun ibu-ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu dek mere deui moal saruana. Tinggal tanya kuring. Eta kitu bebengok maneh. Nana. Mun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring, edek mere deui level penceramah hatena leeh odok ngantunguan 3 poe lamun si itu ongkek getih berarti diracun ku urang. Jadi urang mah can kasaksian akhlak urang teh can kasaksian kunaon Islam nepi ka Ciamis kunaon Islam nepi ka Cimaung kunaon Islam nepi ka rahmatan lil alamin kunaon Islam saantero dunya Nabi nu mawakna. Ayeuna urang mawa Islam boro-boro masa dunya jeung tatangga ge pahereng. Well. Bangga. Nabi mawa Islam rahmatan lil alamin. Jadi rahmatkeun saantero alam. Bawa kana Islam urang. Geus jadi kitu boro-boro. Itu Islam ieu Islam ge pahereng. Parebut usoli jeung teu usoli ge teu beres. Parebut 11 jeung 23 ge teu angeus. Bener? Mana atuh teu katempo ku batu rahmatan lil alamin? Bener, Pak. Nya ada ku ceramah kieu mah demi Allah tara nyalahkeun batur. Abdi ge ngomong angere diri nu salah teh. Asli, Pak. Rahmatan lil alamin teh. Wah. Matak Nabi mah orang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Nana gerhana mah tong dihargaan. Sampurna sote di dieu. Teuing balik ti dieu. Dicarekan. Wallahu a'lam. Ibu ge meureun bapak ge keur ngaos sampurna sote nya. Balik ti dieu mah. Coplok Allah teh. Watak cekuring ge bahasana ge asyhadu abdi nyaksi an la ilaha illallah wa asyhadu jeung abdi nyaksi anna muhammadar rasulullah. Buktikeun 2 perkara nu matak jadi urang ka surga teh. Hiji ngaku Allah na jero hate bari milampah parentahanana bari Allah cicing dina awak urang. Kadua ngaku Nabi Muhammad adalah utusanana 2 rupa pigawe nabina eta nu bakal salamet mah kakara disebut innallaha ma'an. Abotnya banyak. Nya matak memeh ngomean batur teh ngomean awak urang sebenarnya. Di situ percaya. Nabi beak harta dipake naon aya Nabi beak hartana.
Nabi mah beak hartana teh imah butut masjid badag. Nabi lain urang. Imah butut masjid badag. Imah butut kurban 60 onta satahun. Mun di Ciamis aya jelema beunghar sanggup teu kurban 60 sapi. Entong waka ngaku beunghar eta mah bebeungharan. Berarti aya kalimat beunghar naon dirinya Pak? Urang mah beunghar ceuk kasat dunya, sangsara ceuk kasat akhirat. Nabi mah beunghar ceuk kasat akhirat, sangsara ceuk kasat dunya. Nabi mah sangsara tapi beunghar, urang mah beunghar tapi mangga emutan. Wayana ulah nunutan ceramah kieu mah rada hese. Nabi mah katempo sangsara, mana buktina imah butut 5 kagenep. Tapi kurban satahun 60 onta, masjid dibangun, yatim kabela, miskin katulungan, berarti Nabi beunghar secara hakikat, urang mah karek beunghar secara syariat. Gedong boga, sawah lega, kongkorong boga, gelang aya, tapi nalika desa teu mere BLT, kades dicacarekan. Kades teu baleg, kades teu ocrog. Batur menang BLT aing henteu. Nepi ka sirik ka jelema nu meunang BLT. Lamun bener ibu dek beunghar di akhirat, kabere BLT sadar diri, duit aya, beas loba, imah gedong, mobil boga, sawah lega, kongkorong aya, gelang boga. Pakades hampura moal narima. Cek pakades teh, naha pan sidik hakna moal. Emak marumasa bersyukur ka Allah, imah boga, sawah aya, kongkorong ge ngagamleng, budak sarakola pangmikeunkeun kanu hakna. Tuh si miskin, tuh si yatim aman lamun jelema kitu kabeh. Da kajen keprok da eueuh nu kitu teh. Nya cek urang oge. Eta teh karek 2 kalimat syahadat. Berat migawena Pak. Madak naon hirup mah jeung kudu legeg sagala. Nu puguh mah urang teh omeaneun. Jadi urang asup ka surga ku naon atuh? Ku salat, zakat, ku saum, ku ibadah haji. Lain lah. Ku 2 perkara, hiji rahmat Allah, 2 syafaat Nabi. Eta nu matak urang ka surga teh ngan cirina jelema nu hayang rahmat Allah ngagugu ka Gusti. Cirina jelema nu hayang menang syafaat Nabi ngagugu ka Kangjeng. Jadi urang mah salat, zakat, saum, ibadah haji teh karek manut yen urang teh umat Nabi sinyal. Engke Nabi nanyakeun umati, umat kami mana? Gerak aku Abdullah. Naon buktina? Salat. Naon buktina? Zakat. Naon buktina? Haji. Naon buktina? Pangaosan. Kaciri jelema nu sok salat bener ieu umat kami jadi salat, zakat, saum, ibadah haji karek jadi sinyal keur Kangjeng Nabi. Kahartos mata ulah waka salat jug surga we. Jauh keneh. Gerayu urang bawa salat nepi surgaeun. 1 shod, 2 lam, 3 ta. Salat nepi surgaeun. Shod sidqul qauli, lam layenul qalbi, ta tarku ma'asi, ta eta salat di surgaeun. Salat shod sidqul qauli alus ucapanana, lam layenul qalbi leuleus hatena, ta tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatana. Eta salat anu dina kahirupan. Parantos nepi ka dinya salat. Matak tong popolotot ka batur ge kitu. Sidqul qauli ucapan, simbol ti Allah, simbol ti Nabi, bacaan salat alus. Heueuh eta teh kudu dipigawe, bacaan salat alus maka bubar salat ge kudu alus. Eta ucapan seperti alus bacaan salat. Ulah bacaan salat alus, ai dulur nyeri hate ku bibir, ari tatangga nyeri hate dicarekan, ai salaki nyeri hate dipolototan. Karek samet bacaan salat nu alus, ucapan mah can katempo nilai alus. Sehingga batur teu nyaksian akhlak salat nu sabenerna. Well. Aduh. Apa ngaranna ge ngaji diri naon deui atuh? Eta we ngaji diri. Teu kudu jauh-jauh teuing. Lam layenul qalbi,
leuleus hate. Leuleus hate Pak. Umar bin Khattab nyekelan pedang. Deuk naon? Deuk mateni Kangjeng Nabi. Saha anu anjeun nitah maca surat Toha teh? Nabi Muhammad percaya anjeun ka Nabi, percaya ku aing ceuk Umar. Bedog dibawa, pedang dibawa. Deuk di mateni, deuk di maotan Kangjeng Nabi. Trok, pedang geus diceklan. Dibukakeun tulak panto, para sahabat ngajaga, ceuk Nabi keun antep. Kumaha ceuk Nabi pas Umar datang? Ya Umar, kami sono ka anjeun. Nah, peutingna Nabi tahajud bebeja ka Allah. Ya Allah, kuatkeun Islam ku Umar. Terus teh Pak, beurangna Umar datang. Ya Umar, kami sono ka anjeun. Mangga bisi Bapak boga musuh, peuting doakeun kitu. Teuing. Mun Bapak boga musuh, mangga doakeun peutingna, beurangna sambut. Kami sono ka anjeun, nonyok tah. Kunaon Nabi peuting ngadoa, kuatkeun Islam ku Umar, beurangna Umar datang. Sabab Nabi yakin doa diijabah ku Allah poe ayeuna. Urang kajen peuting geus ngadoa, ya Allah musuh kami datangkeun, pelebah datang geus itu ngadononyok Pak. Berarti urang teu yakin kana eusi doa nu sabenerna. Bener ya? Jauh. Situ percaya. Nabi beres ceramah di bahanan eme doma. Tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta doma. Kumaha ceuk Nabi hayang nya juk tungtun. Rizki anjeun milik kuring. Berarti aya milik aya rizkinya. Matak bahasana ge rizki anjeun milik kuring. Bapak melak cau milik bapak. Tang bahankeun ka kuring, eta milik bapak rizki kuring. Lamun mahana. Bapak melak cau, kuring datang. Bahankeun ka kuring. Berarti milik bapak rizki kuring. Cek bapak teh rizki ustad. Cantang tuh. Kuring balik. Panggih jeung nu ngarona. Mang, kop tah geura beakeun di dahar ku nu ngarona, milik kuring rizki nu ngarona, tapi bapak anu untung. Nah, ngocor dua pahala, ti nu ngarona menang, ti kuring ge menang. Matak anu hade mah nu mere lain nu dibere. Mun urang nepi ka kayakinan kadinya, wah. Pokona mah lain well deui. Lamun urang kayakinan nepi ka dinya, wah pokona makom naon eta Pak? Makom wali Allah teh eta. Makom wali Allah teh eta. Pertanyaanana, aya wali gaya? Aya teu wali gaya? Imahna mewah gitu, mobilna mentereng, ti zaman baheula nepi ka detik anu ge eueuh wali anu kaciri. Jeung teu ngaku dirina wali. Nyumput. Lamun dina pawayangan mah Semar. Matak disebut kasemaran. Nah, nyumput buni di nu caang negrak henteu katingali nu disebut gandam ramo, tapak soang di awang-awang, tapak meri di leuwi, sanajan eueuh da bakal aya, sanajan aya da bakal eueuh, tong sok ngaya-ngaya nu eueuh, tong sok ngeueuh-ngeueuh anu aya, da hukum aya adalah aya, hukum eueuh adalah eueuh, ngan sing sadar nu aya teh bakal eueuh. Lamun jelema yakin nepi ka nu aya bakal eueuh, bakal balageur, keur naon da bakal eueuh. Kanyataan mah angernya aya teh bakal aya. Mana bukti? Eta di pentas sodakoh keur pasantren hese mere. Nah, dipikirna bakal aya, geus ku bangsat kakara, aduh lamun mah disodakohkeun teuing ah. Teu sapersen acan kayakinan urang lumpat ka dinya henteu. Situ percaya. Mata dua kalimat syahadat teh perlu kasaksian ku batur. Di mana? Dina akhlakna. Ibu di jilbab, geus kasaksian acan akhlak di jilbab. Tuh cek bapak pisan henteu cenah. Ibu pan di jilbab. Iya jilbab teh ieu. Dina Al-Qur'an surat Al-Ahzab kan ayat 58.
tentang di jilbab kudu ngarumbuy. Bener tuh asli. Tapi aya makna anu mendalam. Ibu di jilbab ku kain, kudu. Tapi ibu ge kudu bisa di jilbab. Naon sakurling bungking anu ditutupan ku eta kain. Tutupan, tutupan, bibir tutupan. Di jilbab kieu mah hampura urang kafir ge bisaeun. Tapi jilbab hakikat panon di bunian, ceuli di bunian, bibir di bunian teuing. Mana bukti jilbab ngaguyupuk popolotot ka salaki anger. Jilbab badag kana gosip dungdak dengdek. Jilbab ngaguyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan, bibir gali ngomongkeun ka goreng patutan batur. Hampura Pak, jilbab nu mana nu dipake? Jilbab kaena can dipake nepi ka ilmu hakikatna. Well. Oh, bapak-bapak bari ngarenet ka ibu lebok. Oh, atoh bapak-bapak asli. Ibu ya ngarendeng. Naonna? Awakna. Pertanyaanana. Ngarendeng teu jeung hate-hatena. Bapak berjamaah di masjid teh kudu wajib 27 derajat pahalana. Berjamaah, bahasa berjamaah, geura toong ku ilmu, berjamaah ngabringna jelema, lobana jelema itulah berjamaah. Hate ge kudu anger berjamaah, ta eta ilmu hakikatna lain sakadar berjamaah lahirna, tapi kudu berjamaah nepi ka jeung batin-batina. Batur gering pek longok, batur susah pek talang, batur bingung pek tulung. Berjamaah lahir, berjamaah batin. Pertanyaan teh eta. Matak salat urang teh nu pisurgaeun teh nu mana? Sidqul qauli, aralus ucapanana. Kajen batur kitu kieu sae we. Tah hakikatna Pak Kades. Nyalon kades. Calonna teh minimal aya 3. Berarti nu meunang hiji. Aya nu meunang, aya nu eleh. Ceuk dunya teh, ceuk dunya mah aya nu meunang, aya nu eleh. Ceuk akhirat mah lain kitu. Kadang-kadang nu meunang eleh, nu eleh meunang. Cicing, urang rada linglung heula sakedeung. Pak Kades teh meunang jadi kades, ceuk dunya meunang ya Pak. Itu nu 2 calon eleh, ceuk dunya eleh. Hareupeun Allah mah tibalik, anu meunang bisa eleh, anu eleh bisa meunang. Matak lol ceuk urang Ciamis, nu meunang tong nepak dada, nu eleh tong ngusap dada, sarua bisi areleh kabeh. Ibu tagih janji kanu eleh, maneh teh basa nyalon boga janji ti A nepi ka Z, kumaha ceuk nu eleh? Apan keo geus we. Aya balitungan eueuh da eleh, tapi sabalikna anu jadi ditagih ku ibu Pak Kades, basa Pak Kades kampanye teh pan boga janji ti A nepi ka Z, kacumponan eta janji maka Pak Kades menang dunia, menang akhirat. Ngan lamun teu kacumponan menang di dunia, eleh di akhirat lantaran sulaya karena janji nu sabenerna. Well. Nya ceuk urang ge syariat jeung hakikat mah lieur. Bener Ibu? Syariat jeung hakikat mah lieur, Pak. Mutak lamun jelema ngawangkongkeun hakikat jeung syariat pasea. Situ percaya bakal pasea. Nah, jawab lamun jelema berbicara tentang hakikat, hirupna geus lain di dunia, geus di ditu. Di akhirat. Ya, kunaon Nabi beak harta dipake sodako, hirupna geus di ditu. Geus apaleun pahala sodakoh teh gede, geus apaleun pahala sodakoh teh jembar, geus apaleun surga nu mana rek dibikeun, maka ku Nabi dibeakeun harta nyeng celengan di ditu. Ieu urang paingan hirup capek da urang mah cicing di alam dunia, hatena ge di dunia can nganyang ka ditu. Hartos kunaon Nabi dicaci tara malik nyaci, dihina Nabi tara pernah ngalawan, kunaon geus di ditu. Ieu umatna dihina ngadon ngontrog.
bongan urang mah dihina batur asa terhina, akhirna RW didatangan, kades didatangan, hayu des pangontrogeun asa menang padahal mah eleh. Batak cek kuring ge hakikat mah lain ngomong di dieu di ditu. Nana gerhana ceramah teu di bensinan, enjoy geus di ditu. Ai ya beres ceramah sok sieun ketua pasantren kaharti pisan. Geus moal dibere. Geus di ditu. Naha cek Allah tidak asongan 3 pahala keur penceramah mah 3 pahalana. Kuring mawa mobil make bensin, sodako harta ka urang dia. Kadua, kuring teh ieu teh nerangkeun ilmu, saeutik-eutikeun ge meureun sodakoh ilmu. 3 silaturahmi, nu teu wawuh jadi wawuh, nu teu apal jadi apal. Oh ieu nana gerhana teh geuning, anu na YouTube. 3 pan pahala teh. Sodakoh harta ku bensin mobil, sodakoh ilmu ku ceramah, sodakoh silaturahmi, pahala silaturahmi ku datangna kuring. 3. Nganu 3 bisa beak lamun dibayar. Punten we ieu mah kagegelan tah beak pahala teh. Nah ku eta ku duit. Tinggal tanya awak kuring eta kitu bebengok maneh edeuk duit edeuk pahala teuing. Nama kejeung teuing bingung pahala hayang duit hayang. Berarti ragrag we urang mah kana naon sarakah. Berarti nana gerhana candi ditu nya. Aca. Eta teh orang Ciamis nu ngajarkeun kitu teh. Init bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Tah jelema anu hirupna hakikat mah init bari cicing. Init jasadna dah teh nama cicing di ditu atuh Pak. Matak dihina bae diledek bae nah da di ditu lain di dieu. Apang di ditu mah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan cicing. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Cing atuh bawa kana alam ditu puji mah kabeh ge nu Allah. Berarti urang mah teu kudu hayang dipuji batur dan nu Allah. Kahartos. Jadi lamun jelema masih kena hayang dipuji batur, disanjung batur, dipuja batur, hirupna karek di dieu, acan nepi ka ditu, matak cekolot, ilmu teh kudu bisa nganjang ka pageto. Bener ieu ceramah genaheun. Ungeuk-ungeuk kan bapak-bapak. Teuing tunuh meureun. Bapak heg tani tuluy beunghar kade ulah nganggap di akhirat di dunia keneh tukang tanah angsara bijil sabar tak eta akhirat tukang tani rugi sangsara tina tanina heg sabar eta akhirat tukang tani beunghar ku tanina acan jadi akhirat. Lamun tina tanina, tina duitna, can bisa mere ka batur, can bisa nyumbang ka masjid, can bisa mikeun ka jelema susah, masih keneh ngagugulung dunya. Berat Pak dunya akhirat teh. Jadi di safinata fa inal bakhra amikun. Sing kuat parahu anjeun saestuna dunya nepi ka akhirat teh ibarat lautan anu lega bari jero. Parakit nu kudu alus. Iman. Sok ayeuna pangaosan atawa lalajo dangdut tadi ge geuning ceuk santri mun teu jam 10 lalajo dangdut nepi ka jam 5 da jelema teh nagog diajak balik hayu balik rame keneh cicing kajam teh Pak ngagugulung HP 2 jam nepi ka belel da panon teh kieu we bawa we sok maca yasin 5 menit dah hayang hees atuh Pak. Simpulkan ku bapak naon eta urang teh bodoh urang teh lemah urang teh pinter-pinter acan urang teh teu bodoh-bodoh acan conong kana kagorengan can conong kana kaalusan saha eta urang. Pertanyaan ka ibu lamun salaki ibu dihina amek budak ibu dihina batur amek heug ngong adan subuh jeung ngajerete ibu
leos kacai dekul wudu dekul salat make mukena kumaha Pak? Condong kana kagorengan can condong kana kahadean saha eta urang lamun ibu boga duit leos kamu boga duit 3 juta balanya beak atau bawa 3 juta bikin ke masjid genok kamu 3 juta ngerasa kurang ke masjid 100.000 ngerasa gede didinya tempatna urang sok sadar teu sadar nu hadir di dieu kabeh karek nepi kadinya kaasup kuring padahal mah mall 3 juta beak duitna tapi jelema be aja tapi ke masjid mere 100.000 jelema asa geus jadi istimewa bener condong keneh urang teh kana kagorengan can condong kana kahadean salaki dihina kasigeung diontrog nah aing adan subuh teh juga jerete hayang ka masjid matak hirup jelema nu alus jelema nu teu gampang kapangaruhan ku kagorengan sidik bapa dihina teh ngarah ka pancing ngarah bapa ngalawan iblis keprok cing atuh di dieu teh hate teh kudu dibulen dibuntel kunaon ku wahyu ai wahyu teh pituduh nalika batur ngahina tong dilawan naha bapa salamet dat ku teu ngalawan ibu amek kasalaki make nafsu hiji jadi rana 2 budak korban 3 rumah tangga awut-awutan kaduhung we ditungtungnakeun kaduhung bade teu meukeujeng pasea teuing omean ti ayeuna wahyu asupkeun kana diri ibu sehingga wahyu teh fungsina ngageser hawa nafsu ibu amek kasalaki ku nafsu jadi rana euy salaki dicarekan si Bagong kumaha ceuk salaki naon mana nyebut Bagong berarti sapeputing urang hees jeung bikangna beuki amek ibu teh lol budak mamah Bagong bapak Bagong ari abdi anak begjang beuki gurger Pak nafsu coba wahyu ai wahyu teh pituduh ibu amek ka salaki di ditu geus nganyangka ditu amek ka salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh yasin geus di ditu ning hirup teh geus di akhirat jadi rana moal budak teu korban wiridan tuluy sanajan bari amek pahala menang mau cekil tina ka amek sanggup ibu lamun amek ka salaki kitu nyaonya matak cek abdi ge 1% urang mah wahyu 88 adalah nafsu karek 1% Pak wahyu urang dalamun jelema geus 88 geus cicing dina wahyu moal geuleuh bakal cinta kanu cua bakal deudeuh kanu geuleuh moal benci kanu nyaci teuing ternyata orang mah hirupna udah masih di dunia encan ngajang ka ditu ari ngadoa mah geus ngajang ka ditu mana bukti robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab aya doa mah geus ngajang ka akhirat teh mana bukti eta hayang salamet dunya akhirat geus ngajang berteu ka ditu ngan dunya pegat aya ngadoa jeung heueuh hayang salamet dunya akhirat aya di dunya bisa capekeun aya engko hayang salamet dunya akhirat aya di dunya jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea parbut warisan ongkoh adil anceuk pabaeud-baeud nu kitu mah hayang salamet di akhirat boro-boro di akhirat di dunya ge dijebrod batur mata hampurannya bisi rada kontroversi kuring mah cek kuring penting kene dunya daripada akhirat aya cek bapak mah pan akhirat daripada dunya cek kuring mah lain penting dunya daripada akhirat da moal aya akhirat lamun eueuh dunya apan dunya teh majra'atul akhirah jembatan menuju alam akhirat deuk aya akhirat kumaha lamun eueuh dunya matak pentingkeun ayeuna nyieun kahadean di dunya urusan akhirat Allah nu boga Pak bapak melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade di akhirat jadi hade melak goreng di akhirat jadi goreng jadi saha nu pepelakan bapak Allah masa kadarnya diakeun aduh kada tong kapangaruhan juk ungeuk teh
Cenah euy bener. Penting dunya cenah euy. Kade itu ka harti mah ulah maka kitu. Akhirat mah tempatna ngangeuskeun masalah. Tempatna masalah. Dunia teh tempat masalah, akhirat teh tempat ngangeuskeun masalah. Ibu pahereng jeung teu anggeus-anggeus ibu keun engke di akhirat dianggeuskeun. Matak ati-ati nalika ibu ngomongkeun batur-batur teu ngalawan, ati-ati ibu ngahina batur-batur teu ngalawan, artina si itu geus nganjang ka akhirat, moal urusan di dunya engke we di ditu. Berat. Aya jelema nu ngahina tara ngalawan, abot ibu teh tah. Talung kene jelema nu dihina ngalawan ayeuna apa? Sidik di RT-keun, sidik di RW-keun, tapi akhirat hakim nu maha bijaksana adalah Allah. Matak heup nepi ka dinya heula, kukuring dibere logika. Bangsat ka surga nu salat bisa ka neraka. Geus lieur deui nya Pak. Bae ah, ulah maka mulang bisi jangar. Rada gelo ustad di jauh-jauh ti Cimaung diulem ngomongkeun bangsat ka surga. Aya nu salat ka neraka rada gelo, ulah waka kitu can ka harti. Bangsat ka surga. Nu tahajud, anu salat, nu pangajian ka neraka. Ngaruleng cicing urang main logika ampura ulah lo bengicep bab ieu mah wah hese Pak lamun teu ngarti bakal nyebut sesat kala urang nyen logika Pak urang ngaret ka belah dieu ieu aya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 entong nu opatan nu hareup nu 1 2 3 4 ieu dipayun opatan Ibu. Nah Bapak nu ngange Pak Haji nu ngange kopiah nu ngange sorban kabangsatan nu leungit motor kapanggih dina CCTV bangsa teh nana gerhana jadi kuring teh nah nuhun tadi nyebut al mukarrom aya nyebut bangsa saha nu leungit motor Pak Haji saha nu maok motor nana gerhana ceuk hukum adat hukum agama hukum perdata hukum pidana nu kudu nyebut bangsat ka abdi iwal Pak Haji. Nah, apaan Pak Haji nu kaleungitan? Cek Pak Haji bangsat nana gerhana teh nampi disebat bangsat da abdi rumaos maling motor. Tapi naha kanyataan anu tilu tatangga Pak Haji bakal nyebut bangsat ka abdi bari abdi teu maok tinu tiluan. Rada aya beray-berayan? Cek nu tiluan nana gerhana teh bangsat. Cek nu tiluan awas euy aya budak bangsat. Cek nu tiluan kade euy pamajikan anak ge bangsat kade euy turunan bangsat cek nu tilu pertanyaanana abdi maling ti saha ti Pak Haji nu leungit motor nu maling abdi berarti Pak Haji ka abdi nyebut bangsat abdi nampak tapi nu tiluan nyebut bangsat ka abdi abdi teu narima da abdi teu maok ti bapak di akhirat abdi wirang di dunia abdi wirang di dunia abdi dicaci batur di dunia abdi dipitnah batur di dunia disebut bangsat ku batur akhirat Pak tungguan Allah manggil opatanana saha nu kabangsatan ieu naon nu leungitna motor saha bangsatna ieu hukum we kuring teh ku Allah teh dihukum kuring protes Gusti ngajukeun abdi banding deuk banding naon nu tiluan ge tatangga Pak Haji nyebut bangsat ka jisim abdi ai maneh ngabangsat di mana ti Pak Haji ai nu tilu naon dasar nyebut bangsat ka abdi mangga jawab naon dasarna nu tilu nyebut bangsat ka abdi pan teu maling abdi ti bapa ti nu tiluan lol we al fitnatu asyaddu minal qat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan tah bapa teh boga dosa fitnah salat beak zakat beak saum beak dibikeun pahalana ka kuring maka dosa ngabangsat mangga ku bapa nu tiluan ulah dilelebar salat urang zakat urang ku nuding batur ulah dilelebar pahala sodakoh urang kumitnah batur matak salat angka hiji amal nu lain angka 0 ngagorolong angka 0 eueuh hiji teu jadi naon-naon maka salat pucuk penting dina ibadah kamaksiatan paling gede adalah ninggalkeun salat deuk nyieun pagawean naon wae teu boga hasil lamun eueuh angka hijian kahartos salat nu mana atuh salat nu ngalahirkeun kabarokahan anu bareng jeung Gusti Allah nu mana yuk urang bongkar
Allahu Akbar. Takbir ngangkat leungeun, Pak. Bapak osok lalajo film perang. Angkat tangan. Nu ngangkat leungeun mah moal dibedil, paling ge dibawa. Nah mah ge ngangkat leungeun. Pasrah sumerah. Parantos urang sabada salat pasrah sumerah nyarenkeun sagala rupa ka Gusti Allah. Gusti deuk sangsara bae, deuk beunghar bae, deuk kitu deuk kieu bae, da ikhtiar mah atos Gusti, kun payakun mah anjeun we anu nakdirkeun abdi nampi kana takdir salira. Sangsara sabar surga, beunghar bageur surga. Allahu Akbar. Masrahkeun sabeuleum geunjeur hirup. Matak lamun aya nu sok aral tah hampura acan salat teh. Jengkel aing mah jadi kades teh riren. Liur ibu teh gerak uih atuh ka ditu. Acan masrahkeun diri sabeuleum geunjeur hirup. Padahal simbol takbir teh Allahu Akbar, pasrah sumerah ka Gusti. Eta we film perang, angkat tangan. Kadua kalimat Allahu Akbar, Allah teh nu maha agung, gerak aku ku awak urang. Nu agung teh Allah, urang mah teu boga kaagungan. Otak RW tong popoloto teuing ka RT. Nah, heuh da RW ge aya kasieun kusaha? Ku kadus. Kadus tong popoloto teuing ka RW. Nah, da kadus ge sieun dipanggil ku kades. Kades ge sarua tong popoloto teuing ka kadus. Nah, apan keung ku camat. Camat ge sarua tong popoloto teuing ka kades. Keung ku bupati. Bupati ge sarua tong popoloto teuing. Nah, keung ku gubernur ku Padedi Mulyadi. Atuh Padedi ge tong popoloto teuing, keung ku Prabowo da presiden. Prabowo ge hampura tong popoloto teuing, aya kasieun kabehanana manusia kunaon? Ku malaikat pencabut nyawa. Geuning tungtung nama sarua nyi ngareupan maot kabeh oge. Laras ya. Sadeung nu ngaran maot teh riweuh. Tuh tina Allahu Akbar berarti sombong tong dikuku. Tuluy tungkul ning salat teh aya pan kitu syarat sah salat mah. Oh, salat kieu wae. Kudu kieu we tungkul kana pangsujudan, tungkul. Bawa kana simbol hirup. Lamun keur salat tungkul berarti bubar salat ge kudu anger tungkul. Ai tungkul naon artina? Tawado. Ari jelema nu tawado batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih bener batan urang, batur leuwih berilmu batan urang, sehingga jelema nu boga ilmu bakal bisa ngajenan batur ngahargaan batur lain diri nu ngarep-ngarep di ajenan batur. Geus kadinya acan can nepi ka ditu urang. Tah tungkul, geus tungkul teh geuningnya bunyi ruku. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi geuning nya. Nu belah dieu subhana rabbiyal azim da abdi mah teu make wa bihamdihi gitu. Tak nu katilu nu gelo mah. Aya nu wa bihamdihi jeung nu henteu mah sabodo. Ngan eta teh nu katilu abdi mah teu make wa bihamdihi. Sia teh mangarang sorangan hirupna. Ini ka Jepang. Lamun saluhureun panggih jeung budak ngora panggih jeung saluhureun. Maka budak ngora di Jepang kaligata garobae hai. Naon tah simbol ruku teh naon tah Pak? Ngahargaan batur. Matak lamun jelema salat teu bisa ngajen batur, teu bisa ngahargaan batur, bisa ruku dina salat, can bisa ruku saenggeus salat. Dina salat aya panungtung, assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka. Bener Bu? Ari katuhu simbol naon Pak? Malaikat Pak. Ari kanca wayah aya di tengah. Jelema katuhu malaikat, kenca setan. Matak nu aya duaan, aya malaikat, tinggal bawa we hate Bapak, condongna ka mana? Boga duit, panggih jeung nu musafir, ceuk nu katuhu, bere isuk di rezekian, ceuk nu kenca, entong kerja jan budak, perang. Katuhu simbol kausan, kenca simbol kagorengan. Anger Pak doa mah assalamualaikum.
muga-muga kasalametan keur araranjeun. Kanu alus doakeun alus, kanu goreng ge doakeun mah kudu heunggeus encan. Nya cek kuring ge boro-boro ngomean batur, ngomean awak urang ge hese. Katuhu simbol kaalusan, kenca teh simbol kagorengan. Kanu alus doakeun alus, kanu goreng ge doakeun mah kudu alus. Beletuk ku ibu teh salaki beger, alus goreng. Nah, tapi doa mah kudu teu percaya. Salaki ibu beger, alus goreng. Tapi anger cek salat mah assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Sidik perilaku salaki beger teh goreng, tapi anger ibu doa mah kudu alus. Ya Allah, caroge abdi keur kagoda kuranda anak dua. Salametkeun lahir batina, sing seueur acisna. Ayeuna nuju ameng-amengan ya Allah, jauhkeun tina mara bahaya, tina cilaka. Aya ibu-ibu nu kitu. Ditebak we ku abdi ditebak imah doa ibu eusina lamun salaki kitu. Beuh. Ya Allah, keur mau motor sing tabrakan. Mun keur beger di penginapan sing rugrug. Modar sekalian ya Allah. Si eta mah ka Allah teh nita. Ayeuna bapak-bapak Pak. Jelema nu alus mah nu tadi nu geus nganjang ka ditu mah pan. Cinta kanu cua, deudeuh kanu geuleuh, teu benci sanajan dicaci, geus nganjang ka ditu. Ngan ibu kudu hati-hati, lamun ibu ngahina batur-batur teu ngalawan, hati-hati bakal aya nu manglawankeun saha. Allah, matak lamun ibu ngahina batur, kade hinaan anu ku ibu dikaluarkeun, hiji waktu bakal kajadian ka awak ibu. Nalika bapak mitnah batur, kade fitnah bapak bakal balik deui ka awak bapak. Apan melak cabe jadi cabe, melak goreng jadi goreng. Ibu ngomongkeun budak batur anu baung teh nya budak si eta, budak saha ibu? Budak batur. Nah ibu milu ngomong. Angguran mah tah jaga mah budak urang, ulah ai budak batur diomong-omong baung jeung bedegong, budak urang teu kajaga. Itu cager ku Allah teh dibalikeun baungna di awak ibu, baungna di budak ibu. Kumaha cek batur? Lebong. Kahartos. Balik deui kana diri urang. Matak disebut we ngaji diri. Matak cokolot baheula. Da abdi mah bande dia guguru teh di Raja Desa. Ciamis eta di dinya. Raja Desa Abah Dodo Duriat kapungkur. Ngantunkeun 4 tahun kapengker ngantunkeun. Abdi pernah ka dieu kukuringan di dieu mawa doma. Baheula. Keur guguru di nya di dieu di sia. Kumaha ceuk Abah? Maca Quran, mun geus maca kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Maani Bayan Balagoh teh kieu tumerepkeun sumerepkeun. Cing teh bahna hama jeung aya bahasa tumerepkeun sumerepkeun, tumerep kana dirina, sumerep kana rasana. Sehingga geus dibaca eta kitab sumerep kana diri, tumerep kana rasa sehingga sabener-benerna ngaji ngarasakeun ka susah batur, ngarasakeun ka nyeri batur, ngarasakeun ka sedih batur. Urang karek pinter maca kitab can bisa ngarasakeun kana kanyerian batur. Bener Pak? Mata tumerepkeun sumerepkeun. Nu katilu nu paling hese larapkeun. Tumerepkeun sumerepkeun larapkeun. Tumerepkeun larapkeun. Bararanga teh apa? Sumerep kana dirina. Berarti ladang maca kitab teh katempo kitabna na awak urang naon akhlak. Sumerep kana rasana ngarasakeun ka nyeri batur jadi bager. Nu katilu larapkeun pigawe parantos kitu urang nepi ka makom eta. Heueuh nya Pak dipikir-pikir mah geuning urang teh boro-boro ngomean batur. Ngomean awak sorangan ge paburan tak keneh ibu. Matak salat tah eta eusina hiji salat teh amal nu lain adalah angka 0, lamun urang salat nu lain ge ara reuteup. Jadi salat teh disebut magnet sehingga amal nu sajen euteup ka urang naon sababna aya magnetna. Nu terakhir
Terus jam sabaraha yeuh? Oh jam 11. Abdi naik teh setengah 10, berarti sajam setengah. Nu terakhir ya nu terakhir. Well. Nu terakhir, Ibu osok wiridan subhanallah osok. Alhamdulillah osok. Allahu akbar osok. Tos karaos naon tina eta wirid. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti hirup ibadah entong ria. Allahu akbar Allah nu maha agung berarti ulah sombong. Eta lawang surga teh Pak. Tanyakeun ka Pak Ustad nu aya di dieu. Engke di akhirat pangberat-beratna timbangan dunia jeung eusina digunukeun dibandingkeun jeung subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah berat keneh kalimat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar katimbang dunya jeung eusina nama ke jeung berat apan tadi urang geus nganjang ka pageto urang geus lain mikiran dunia tapi urang geus cicing tepung di alam akhirat saha eta Ibu Bilal bin Robah dihina disebut hidung, dihina diledek dicaci disebut budak belian, tapi cek Nabi bisi anjeun hayang apal nu geus pangheulana ka surga adalah Bilal. Naha tarumpahna geus ka kuping ku kami di surga. Padahal Bilal aya keneh di alam dunia. Naon akhlakna geus dicatat ku malaikat. Teuing urang mah setengah dengi tarumpah bapak di ditu da. Sugan gitu tah pacamat geus kadenge di ditu. Boro-boronya. Nah, apan Bilal mah kieu boga korma ge boga korma Bilal bin Robah boga korma tatangana anjeunna lapar tatangana lapar ceuk tatangga teh Bilal cing bagi korma teh kop keur anjeun bari manehna ge lapar Pak. Bilal cing menta korma teh kop ditanya ku Nabi Bilal nah habet dibikeun ya Rasul abdi uninga Allah dinten enjing ge bakal mere rezeki deui ka kami bisa jadi leuwih ti ieu. Pak, keyakinan orang nepi kadinya Pak. Teuingnya. Bilal, nah eta korma dibikeun, ya Rasul abdi yakin enjing Allah teh maha beunghar bakal ngarizkian deui ka jisim abdi, maka ku kami tiap nu dipenta dibikeun da enjing ge Allah bakal ngarizkian. Hah, lamun dipraktekeun ku bapak beak sawah tah. Jadi urang mah jigana keyakinan teh leutik keneh nya. Baik, da urang mah manusia biasa, can nganjang ka ditu, nana gerhana ge sarua, karek bisa ngomong, can bisa nganjang ka ditu. Model nu tadi pan Nabi di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta, ku Nabi dibikeun milik kuring rezeki anjeun, ayeuna kuring bakal meunang jug pegat di jalan dibikeun moal. Alhamdulillah. Nyebut moal berarti itu ladang kesepakatan bersama. Jadi lamun ku abdi teh dibikeun lain abdi nu pedit, lain abdi nu kumben, tapi teh anggape muslenbang. Musyawarah bersama. Jadi keputusan aya di kuring nya atuh moal we, da lain salah kuring. Ceuk ibu pan dicarek moal. Hadirin kaum muslimin sakitu susuganan aya guna jeung manfaat, susuganan aya pulunganeun, susuganan aya talungtikaneun, susuganan aya tapakuraneun, susuganan aya amalkeuneun. Nu hadena yakin ti Allah nu goreng patut nama hawa nafsu kuring we tuturkeun anu hadena da eta mah ti Allah nu goreng nama ulah da eta mah ti awak kuring sarua kuring ge manusia biasa sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampahna kasalametan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin haturkeun rebuhun ka kersana ustadna nagerhana anu parantos maparin sanes kanten mang pirang-pirang ilmu ngaji diri pepeling diri supaya mawa diri mugia tiasa ningkatkeun dina kailmuan urang sareng akhlak anu hakiki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
hatur nuhun ka sadayana anu parantos nyumponan ngaluuhan pangulumna panitia urang pungkas ieu acara kumaos hamdalah kalayan berjamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten anu kasuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.